Sandi. Jurus suku terbang, jurus kita. Oh, itu jurusan, Bah. Iya. Kira jurus suku terbang. Suku terbang. Eta tengah geol. Lamun yang ngatin dua itu mah kudu ngageol pisan. Ulah sisian doang. Ya bareng apa? Jauh jualan mah. Jualan sendok ada teh. Mana teh nyanyi? Teng coba jadi Aing tarik. Ini naon ya? lagi kamu jalannya Coba nih joget ayo. pengen noyon Campres si goyang. langsung saja tasik kamu nengok langsung saja Anjing ngobrol bahe yo. Cobaan jurus ya. Serat. Aduh. Ulah semalawak atuh bae. Beneran cobaan pamungkas eta. Mau jara pamungkas udah mah asalina sok. Aduh, nuhun pisan apa? Nah, cek itu bukan jurus ti abahnya. Ayeuna ada gelut ente kalawan itu. Nya. Ayo mah. cewek kangen modal langsung mesra-mesra tarik nih urang. tarik saja masukan jangan lupa ya sayang pakai helm Ada goblok gusaya anjing. Pusing aing goblok demi ayo. Anjing atuh anjing goblok atuh bae kumaha. Depan aing pusing goblok clear anjing. Demi alo anjing. Goblok anjing mah. Aing keur joget goblok. Depan aing pusing clear goblok. Anjing anjing. Ya anjing goblok anjing demi alo anjing. Aku cing banget anjing. Aduh anjing ya gua sudah lu gitu. Anjing ganteng goblok anjing. Umat yang boga jurus ti abah teh nya pakai kehalusan ulah pakai kagorengan. Lain urang hayang jago lain hayang kumaha. Pokona mah kana beneran. Batur jurus nu tadi dikecer-kecer gitu. Kali ngagecrotin matil. Maksudna Abah. Itulah si abah pakannya. Boga ilmu teh manfaatkeun ya. Tong dijieun kasasaran lawan tu baru dapet. Pokona mah itu mah jelema teh Alex apal abah. Geus dibaca ku abah tina hate abah yang paling dalam pokona mah. Kita bakal Alex. Jom tadi itu. Ya, nuhun, Bah. Bade ieu heula ye. Nah headset teh lah. Eta keur naon, Bah? Hah? Eta keur naon eta? Senjata lain eta. Lain atuh ieu mah keur ngamusik abah lamun kesel. Aduh, si Abah gaul oge euy. Laguna teh sing bicara aku. Anjing, ini mah sia Allah. Tegena aing di paring. Aing keur kieu kanan. Lain sia goblok. Ieu mah aing teu beres. Demi halo anjing teh. Naon bae ieu Pak? Ada naon ayo. Ieu masina ngariung teh. Apa lo? Ada banget kasihan. Kalau tong nyurungkeun kitu anjing tong bari nyurungkeun atuh anjing. Apa teh klisa, itu klisa ieu tong pasya aya mah geus aya mah urang pandamikanya aya mah urang ieu urang silaturahmi aya mah abah didoakeun kumaha iya pokona mah kopi ulah hilapnya aya we apa saun duy rokok abah rokok buka rokok di mana jualan naon Elpet abah mere jarak jangan mereka bagus kayak bos siapa mah Waalaikum abah. Waalaikumsalam jang jung salamat. Oh jung. Tahun ieu urang keur happy ending. Teh apa ieu saing. Kapan kepelun. Oh, saya ngaranna ieu. Apa anu sampai itu? Oh, anjing loba ganeng. Loba ganeng anjing. Jangan anjing. Oh, sekarang balikeun ganeng anjing ah. Loba ganeng anjing.
Copot, duitnya, copotan rampas. Dari, di rumah awal. Aduh, ada dengan jelem mah, iya, kapok ya. Aduh, woi, nah, dekat deh, sia deh, goblok. Naon sia wau kasih dia. Iya, anjing kemarin Saha ieu? Saha ieu? Wau mana kan? Wanita siapa kurang kalau tunggu aja. Kebugan anjing gua. Geus ayeuna mah anjing, ang teumelan we. Ayu. Siap lah. Anjing, ulah kapok tunggu anjing lagi sama anjing sia, goblok kemarin di kuanya. Apa sok sia namanya di dia jeung aing. Ayeuna. Aing di ditu, ulah di dia ngarasakeun warga anjing. Di ditu teh jeung di kebonnya aing. Tangan kosong anjing sok buruna teuing. Ayo. Dar jeung aing. Balik anjing gitu aku aing. Beres anjing gitu mah molor ke mana? Jabuk ya anjing. Hayangna kumaha man. Ada hayu teh. Anjing. Alisa, anjing. Goblok teh orang bongohan di tukang. Aduh, lo kemana baru dah? Ikut bisa di anak anjing baru dah. Oh, kami jantan ni aing. Iya, enak. Oh, barudak siang suara dak tuh anjing. Potong baca teh. Oh, bismillah kana kieu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ya, goblok. Ulah sok halbag gaya. Gusti Allah anu kuat mah, lain sararia. Gusti Allah anu kuat mah, lain sararia. Sia muslim lain kehet, sok ngaji tara sia. Apa teh dina keterangan sia? Muslim jeung muslim teh kudu sami tolong menolong kuli sana yang mengenai harus jalannya dipakai wadah kapal ini dipakai mabuk oh udang dong oh dari siang